Allahumma i'tihim minal amali a'laha wa minal khairati aqsaha. Allahumma ij'al hajjahum mabruran wa sa'yahum mashkuran wa ruddahum ila diyarihim salimina ghanimina ya rabbal alamin. Mangga salajengna urang sami-sami neda ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sepuh urang saderek urang jamaah urang sadaya anu nuju teu damang. Pamugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngangkat panyawatna sehingga aranjeunna tiasa beraktivitas seperti biasa, aktivitas sosial, oke, aktivitas ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka shifaa la shifaa illa shifaa'uka shifa'an la yughadiru saqama ya Rahman ya Rahim ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ala kulli niyatin sholihah wa amalin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi jamaah anu mulia, dinten ieu di urang mah nembe kaping 8 Zulhijjah. Upami di daerah Arab di ditu ayeuna teh nuju takbir, Pak. Takbir Idul Adha. Kunaon ieu bet aya perbedaan kieu. Para ulama sadaya istimbat hukum fikih. Dicaritakeun urang jeung Arab benten manazil. Benten tempat kaluar panon poe benten. Tempat surup panon poe benten. Lumpat tidinya diarahkeun kana nu tadina urusan agama robah bisa jadi lumpat kana politik. Ya. Itu maha disebut karena politikna nembongkeun powerna masing-masing. Gitu. Saha nupang lobana umat pasti nupang lobana nuturkeun. Aya ayeuna di Indonesia anu lebaranna poe ieu aya, tinggal dihitung saeutik taloba. Aya anu lebaranna engke poe isukan aya. Aya urang tinggal saeutik taloba. Di mana nu saeutik berarti powerna leutik. Di mana anu loba berarti powerna loba. Tadi dia arahna teh jadi kadinya. Padahal eta ranah ibadah. Komo anu ngaranna mina salat Idul Adha aya kakaitanana jeung ibadah haji. Di mana tempat ibadah haji? Tangtos wae aya di Mekah. Ya, aya kaitanana jeung ibadah haji jeung tempat ibadah haji. Itu jadi
Mun saya namanya orang tuturkeun di ditu saya nama namun margi di ditu aya anu namina wukuf Pak. Aya wukuf teh naon? Mindel di hiji tempat anu namina Arafah. Ke batasan Arafah mah lain hakuring nyebutkeun batasan Arafah mah komo kuring macan pernah ka ditu. Jadi teu nyaho mana batasan Arafah jeung rek naon wae cicing di ditu teh. Ya. Kitu intina aya kaitanana jeung Arafah. Di mana-mana jamaah haji kumpul di Arafah, Pak. Ya. Doa orang mustajab. Malaikat ngariung sami, Pak. Ya. Lain ukur jamaah haji bangsa manusia anu kumpul di Arafah, tapi bangsa malaikat oge kumpul di Arafah. Didinya ngadoa. Jadi sing sakur-sakur jalma anu bareng ngadoa dina waktos wukuf tadi di mana wae eta jalma ayana mustajab doana. Kira-kira ayeuna orang beda-beda. Ya. Orang beda-beda. Pan harapan orang teh doa orang teh bareng connect. Ya. Doa orang salaku manusia jeung doana para malaikat. Doa orang didorong ku doa malaikat. Namun beda kumaha ieu urang. Nya urang pasrahkeun wae ka Gusti Allah dan nu bakal ngaijabah doa orang teh Gusti Allah. Najan orang benten ya waktuna nya mudah-mudahan doa orang tetap dihitung doa dina waktos wukuf di Arafah. Sareng sena wukuf nya meureun jamaah haji mah ka mana aya nu ngabalang aya nu kumaha nya sagala rupana engke runtuyanana dina bab haji. Intina urang udagana yeuna kanu bakal ibadah nu dilakukeun ku urang. Ya. Nu bakal dilakukeun ku urang. Emutkeun sareng senak wukuf nyapengkeun di urang mangke teh kaping 10 Zulhijjah ngayakeun nu namina Idul Adha. Ya. Nu namina Idul Adha. Di mana Idul Adha dia dilakukan ku urang dina kaping 10 Zulhijjah. Lain ukur salat Idul Adha nu dilakukan ku urang nya meureun anu kongang aya nu ngalaksanakeun korban. Jadi kieu intina. Saha jalmi anu ngalaksanakeun salat Idul Adha diteraskeun kana ngalaksanakeun korban maka eta jalma kenging dua pasunahan. Upami kieu nya upami ningali hadis upami diriwayatkeun upami tetara nu teu hila teu lepat mah diriwayatkeun iku Abi Darda. Kanjeng Nabi nyarios. Jadi di mana jadi pangsaena jalma dina poe ieu maksudna tanggal 10 Zulhijjah eta jalma ngalaksanakeun ibadah salat Idul Adha diteraskeun ku ngalaksanakeun korban maka jalma eta dina poe eta kenging dua kasunahan. Hiji sunah salat Idul Adha. Nu kadua naon? Kenging sunah ibadah korban tuh matak saya nama begitu orang rengse nu kongang nyanggeus ulah dingkekeun ulah nyebutkeun loba keneh daging karunya mah kadar ulah keun wae da ayeuna mah seueur bakul bekas di bumi masing-masingnya gitu seueur bakul bekas di bumi masing-masing
Terserah. Jadi dina orang udah ibadah ganjaran orang. Ya, sarengsena orang salat Idul Adha enggalkeun mencit korban. Sangkan orang kenging dua kasunahan dina waktu anu sadinten. Oh nyawing tukang mencit ripuh kudu kaditu kudu kadieu. Nah, geus tukang mencit nya geus we sok laksanakeun jam sabaraha wae ge geura mencit. Begitu. Jadi intinya kieu. Orang ulah nunda korban orang jang poe isukan dipencitna kalawan alasan seueur keneh daging tibatur. Di mana ku orang ditangguhkeun berarti dua kasunahan ku orang teu kenging. Nyao. Agung lah ganjaranana nya Pak. Ya Bu, nu kongang korban sok enggak. Ya pamitiasa mah aharewos ka panitia korban teh aa nu abdi mah hoyong dinten Idul Adha na wae dipencitna nya memang aya kalonggaran mangga eta korban dipencit dugikeun ka kaping 13. Mung dina kaping 13 Zulhijjah tadi aya batasan. Teu kenging ngalangkungan waktos zuhur. Ya, upami langkung tina waktos zuhur cek sabagian ulama najan eta tetep dina bulan Zulhijjah tos teu ka etang Zulhijjah. Tos teka etang rangkaian ibadah haji. Naon margina? Da kaping 13 mah tos terakhir. Komo nu ibadah hajina ge meureun geus siap-siap. Aya nu ka Madinah, aya nu ka mana meureunanan nya. Da rengseng ngabalang, rengsena naon teh langsung tawaf ifadah dina tawaf ifadah tadi teu kenging jadi aya batasan waktos nu dilakukan ku jamaah haji. Kitu deui urang di Indonesia ayeuna nu bade kumaha lamun miheulaan, Pak? Bu. Kumaha lamun urang korban miheulaan? Cek alasan ambeh bunga. Nya. Jalma anu rek salat Idul Adha teh boga daging. Kurang dipencit meme salat Idul Adha. Bisi anu kitu pahamna. Urang teh ngabubunga lamun cek bahasa urang mah lamun rek puasa mah disebutna teh munggah. Ya. Jadi korban. Mun kitu jadi korban teu. Naon sabab teu? Hiji can waktuna tapi menang teu. Menang teu. Menang pepencitan mah. Ngan pepencitan tadi teu asup kana korban. Ya. Pepencitan tadi teu asup kana ibadah korban, asupna ibadah sedekah biasa pikeun keluargana. Jadi orang sing atos-atos. Ulah miheulaan, ulah mandirian. Urusan korban. Ayeuna kumaha ye? Nya. Di urang teh aya opatan. Bapana enggeus, indungna enggeus, anakna enggeus. Terus opatan teh sahijina, incuna enggeus. Oh nya geugeunya, karunya minantuna enggeus. Hayang korban deui meunang teu? Kade meunang urang ulah kena abong kena urang teh geus korban geus moal mindo. Nya menang kade.
Kumaha ieu? Da urang geus, salah pamajikan urang geus, minantu urang geus, anak urang geus, lamun jang indung bapa urang meunang henteu. Nah, dina urusan jang indung bapa terutama nu geus eueuh aya sababaraha pendapat. Urang gua rame nyawa ieu mah lain rek ngalilieur kade bisi pajarkeun ngalilieur Mang Otong mah ngalilieur wae ngaji teh geus lah moal ngaji deui ka Mang Otong da sok lieur cenah kitu aya teu dililieur ku kuring. Ya, dina urusan korban pikeun nu tos teu aya emutkeun. Aya anu nyebatkeun teu meunang. Kajaba tuh, aning teu meunang tapi kajaba lieur hanteu. Lieur hanteu. Aning tadi nyebutkeun teu meunang tapi disebutkeun kajaba. Kajaba aya wasiat tinu jadi sepuhna. Keur sakaratul matbu teh ngaharewos bapak teh ka urangnya, Bu. Cek bapak teh keur sakaratul maut teh, neneng. Oh, dan nyebut lagi neneng ka urang teh bakat kunya. Jadi aku indung bapak nama ni neneng. Najan aki-aki ge misalna kolotna aki-aki, urangna geus aki-aki da geus incuan. Tetep wae ku bapak nama diotong-otong. Ya, dienok ya, aca bagus lah. Kolot teh amanat ka kuring otong cenah. Ya. Nah. Oh, nya muhun kitu da keukeuh. Ya. Sakumaha ya, geus atuh. Sok angger wae. Ya, kalau ka masing-masing nyeun pangajian deui. Wah dimimitian. Emutkeun cekolot teh da nyaah ka urang teh geus sakaratul maut ge nyebutna teh otong. No. Bapak teh hayang korban. Wayahna pangkorbanankeun. Begitu nyebutkeun pangkorbanankeun les kerlek. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu tadina teu meunang disebutkeun kajaba aya wasiat tinu jadi sepuhna mangka wajib anu jadi anakna ngorbankeun kolotna. Korban jang kolotna maksudnya gitu lain korbankeun. Teu idong ieu mah ya korban pikeun kok kolotna. Tah kitu aning tadi teu meunang tapi aya kajaba naon sababna? Ya, wasiat. Nah kieu wasiat tadi dietang niat. Ya, dietang niat. Kusabab kolot geus niat korban maka urang salaku ahli warisna wajib korban pikeun anu jadi kolotna tadi. Jadi naon margina? Margi ari korban teh ibadah. Ani ngaran ibadah kedah aya niat. Sakumaha dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu biniat. Kitu. Cek sabagian deui menang. Emutkeun. Cek sabagian deui menang. Rek niat rek henteu, rek wasiat rek henteu menang. Jang anakna ngorbanan anu jadi kolotna naon margina? Ya. Naon margina? Aya hiji anu nyebatkeun dina Al-Qur'an ngan Nabi hilap deui ya, teu diapalkeun soalna. Nya. Urang salaku manusia gumantung kana naon rupa nu diusahakeun ku urang. Nya. Gumantung ya, engke jaga urang di akhirat gumantung kana naon rupa nu diusahakeun ku urang. Bu. Mun urang boga budak soleh
Kalebet usaha orang teh. Kalebet nya. Ya, budak orang teh mencit korban. Mencit embe jang korban maksudna teh. Eta teh ditiasa disebatkeun usaha urang. Jadi naon rupa nu dilakukeun ku urang, Allah ku urang lah. Naon rupa nu dilakukeun ku anak urang da disebutkeun urang mah geus maot nya. Rek amal naon wae urang nu geus maot bakal nampi ganjaranna termasuk korban tadi. Ya. Ngajan teu dipasing-pasing naon margina Bu? Ya, aya di urang da sok kitu aneh. Ternyaho naon maksudna? Ya, geus moal dicaritakeun. Aya hiji kajantenan, Pak. Ya. Korban. Tahun ieu anu korban teh pamajikanana. Ditulis ka panitia. Neneng. Ya. Ya kajajar pan. Keresan sapi. Jadi patung sapi. Ditulis neneng. Ya. Tahun berikutna teh daftar deui. Nu datang teh da awewena pukul lalakina mah teuing ka mana, teuing sibuk, teuing sare. Nya, tara ka masjid atawa tara ka tajum. Jadi daftar deui si neneng tadi teh kira-kira panitia rek nuliskeun saha. Pasti neneng. Da tahun kamari nu daftar oge neneng. Nya. Ayeuna daftar deui pasti panitia ujug setor we neneng tadi teh ieu kanggo korban tahun payun ditulis deui saha. Sok mengkol wae. Neneng deui nu diseratkeun teh geletuk sampekeun kana waktos penyembelihan. Salakina datang rek nyaksian. Dibacakeun ku tukang mencit. Ieu sapi teh si A, si B, si C tersebut terakhir neneng. Ya. Eta salaki rengse menyaksian, rengse mencit balik ke imah amuk-amukan. Ya. Boboko dihibarkeun, kabeh dialung-alungkeun. Atuh geuning neneng deui cenah. Neneng deui. Ai uingna iraha ulah neneng. Amun neneng lawanna naon? Cecep teh naon? Pan amun otong enok. Lamun neneng cecep atuh. Ai cecepna iraha. Iya. Itu hari cecepna iraha atuh neneng deui. Burger pasea eta mah. Ya. Cek si neneng ai hilap nenengna kumaha. Cenah kitu. Teu nyebatkeun ka panitia. Bongan saha atuh datang harita keur daftarna. Coba lamun bareng mah jeung neneng daftar meureun ku. Ya, itu teh diajak we ta Pak, makana Bu. Ari kata juk teh ajak salaki tah. Maksudna kitu cenah da teu diajak. Aja teu daekeun. Betul lah mengkol-mengkolkeun we Bapak eta mah cicing di pohon ka mana ieu? Nya. Padahal ya. Nya, rek saha wae nu dituliskeun mah. Ya, sebutkeun we lah nu dituliskeun mah eta mah panitia, Pak. Ya. Panitia korban pikeun eta sapi jang keluargana. Ukur lajur wungkul, terang lajur. Lamun dina pelak paria mah tuturus meureunana. Nya, tah jalan wungkul pikeun ngaraih ganjaran tina korban pikeun keluargana. Nya. Najan si neneng nu ditulis cecep salaku salakina nu digawe beurang jeung peuting menang ganjaran da meureun si neneng bayar jang korban teh duitna teh ti si cecep ladang usaha.
nya kudu kumaha ya tawa terus lah ya gitu ya itu bela dan neneng mah tetap kabagian si Cecep nu usaha si neneng nu daftar kolot si Cecep kabagian ganjaranana kolot si neneng kabagian ganjarana jadi menang korban tadi rek disebutkeun atanapi henteu ganjaran tetep ngalir Gusti Allah moal poho ngaganjar jeung Gusti Allah moal susah ngaganjar najan embe hiji pikeun keluargana 12 tadi ku Gusti Allah bakal dibagian nya kabagi sadaya sakeluarga muhun ya mohon termasuk pala putra kabagian ganjaranan tong salempang ulah ngajadikeun pasea neneng deui ai Cecepna irah kade hah heuh pan teu nyaho dikirana moal meunang ganjaran kan tadi dalilna aya ke basa bakal kapangi lamun kapanggih ku kuring dalilna eta bakal diucapkeun nya intina jalma engke di akhirat gumantung kana usahana di antawisna boga budak anu soleh eta teh tina usahana budak nu soleh teh korban pikeun manehna pikeun pamajikanana pikeun anakna jeung incuna tetep kolotna kabagian lantaran budakna soleh jadi tong salempang neneng Cecep tong salempangnya Cecep tong salempang gitu. Oh gitu. Ya lah kamana wae emutkeun ieu terakhir nya begitu urang geus daftar korban kan urang teh kudu nyaksian sok saksian nya bacakeun doana bu lain ukur nyaksian urang teh doa korban tadi orang lain ukur masrahkeun ka tukang mencitnya bu. Aya wakilna. Ari sae nama nya disaksian. Geus kayak sarapan mah gampang dah benernya. Hekeun geus tong nyieun alasan lah cing. Ya. Saksian da sakedeung muncit mah. Nya, saksian da sakedeung muncit mah kieu intina Bu. Urang sing tiasa ningali kana ngocorna getih ti eta sato. Nya. Memeh dipencit lamun eta embe urang usap dirampak lamun eta da biasa nambe jalu di urang mah nya potong rindu usapan teh sing rela sing ridho maneh dijadikeun ibadah korban ku kuring sok kitu hanteu nya da geus dipasrahkeun ka tukang mencit jadi kieu nama nya bacakeun ku urang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana mina inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin terus la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca deui doa ku urang Allahumma taqabbal hada geus kitu wae nya hada teh naon nya berarti eta sato mini ti kami wa min ali sareng ti keluarga kuring pan kitu dipapatahan ku nabi oge nabi ge nyontokeun ibadah korban teh kitu cek nabi Allahumma taqabbal hada wa dihiyata minni wa min ummati. Disebutkeun ummati di dia nu hirup jeung anu
mautnya urang ge sarua min ali di keluargaku nya rek nu hirup rek nu maut kacandak oh sok kitu harita urang keur korban patungan korban sapi teh kitu teh tah ayeuna mah geus nyawayahna sor begitu kerek dipencit teh entong di mah sapi kutujuan bisi ngamuk stres kena sapi ti katabihan we pelong ku urang eta sapi teh bacakeun ini wajatu wajia sampai akhir terus baca doa ku urang tadi nya Allahumma taqabbal hadda minni wa min ali geus kitu oge ku Gusti Allah ditampi nya geus engke pasrahkeun tulisanana ka tukang mencit aa ieu tanamina nya cek tukang pencit teh ya Amodin aya deh. Sok mupuri wae aneh ieu mah cicing heula moal anggeus bening geus beurang ieu teh. Nya emutkeun heup. Tadi itu jadi poho tungtung namun lagi caritakeun teh. Nya ta ayeuna geus kaelmuan ku urang, geus engke bagian naon tukang mencit menyebutkeun deui karena tukang nyemujit ya, Bo. Oh, pirengkeun ya. Tukang mencit mah paling ngomong kieu kena teh. Nya, ya tukang mencit mah ye, Bo. Ya, tukang mencit mah paling ngomong kieu, Allahumma taqabbal hada min kuluman yuktabu ismuhu fi hadal qirtos meureun kitu. Ya. Duh Gusti tampi ieu korban ti jalma anu ngaranna ditulis dina ieu kertas sakitu ha lamun dibacakeun